Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra-mitra wargi-wargi sadayana masih setia di channel di Sunda Sariksa di 2. Di 2. Nah, di 2. Sunda Sariksa di 2. Di dia. Di. Mohon pokoknya mah anu masih kena setia terasa ini dina channel Simkuring. Alhamdulillah di dekat ieu Simkuring karasa nuju amengan ka Bumina Teh Dede Kacapi. Alhamdulillah di dekat ieu Simkuring bade hayang duet lah, hayang fit sareng Teh Dede Kacapi sih. Puspa berdaya. Mohon. Aduh pisan. Naon teh? Liwatna. Sareng ngaliwat. Top, marga top duka. Nama di Sunda Sariksa. Sunda Sariksa. D2. Ini mantap pisan aduh kan. Alhamdulillah di negeri kita sih ada di Puri Banjaran Asri, nyata di Pademukan Teh Dede Kacapi. Pokoknya Simkuring biasa silaturahmi ke dia, alhamdulillah biasa tepang sarang Teh Dede Kacapi. Antos teu dir bena momen nya ti. Aduh naon pisan. Pokoknya ayeuna bari nyobian hayang lagi mah tentang latihan. Pengennya mohon latihan iku barang ngumrung, tos lami pangitan urang tidak penahnya sasarangan itu. Tapi mudah-mudahannya kan jadi silaturahmi mah tetap Oh, teras. berkarya semangat. Ulah mutus ke silaturahmi. Arbina bari nyobian ke pangarsa nyaeta dina hiji kawi elek kesekeng sanjana Bapak Marwan S almarhum. Apun terbina mohon ka keluarga besar pinato ka Haji Nano almarhum. Bobili di antara bisnis Simkuring yang lebih gana iya aya kalepatan sareng kiranganna. Ieu mah tawis ka dieu panginten Simkuring dina warna kacapian oge tentang tibaran kamu baraya sadayana. Nya ujung nya seni ujung. Antosan di pengkolan kunaon tembok sumping kapanjang di patepisan tibaku kapopohkeun ngode di tempoan lain deui penasaran elek kesekeng saya teu bisa pulang. Lahir nyeta sok kesel lain tos paneup pada janji teh. Bukan kumaha eta teh. Aduh, aktokku main lagi nya. Di Antosan di terminal jam aya kasorangan paingan ketempong jalan janjina kapan isukan gesak dandan pake baju anu leuteuk di sapatu menang nyemir tembong bersih intip di imah setengah 7 hariri harus ate mah lumayan Rupina kalau lagi sadayana sedede Simkuring atuh terang Rupina utamina ka Teh Dede atuh nuhun pisan. Sami-sami. Sehat selalu ya, semangat berkarya. Rupina sakitu nu kepihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.